Males teh males, males. Aku lagi malas. Iya, udah membuat terucingan halus. Terucingan manusia ngejawabna tuh sok sia. Lamun bisa engke kuing di pangmelikeun pizza. Rek nanya, ye naon bedana kapal jeung rok? Sok ya jawab sok ya. Ari kapal mah tinu besi, aya rok mah tinu kain. Salah selain mah wah belagugan ya aing mah. Naon atuh sia teh beda-bedakeun rok jeung kapal kan lieur. Tuh da beda rok jeung kapal mah atuh sia teh. Heueuh naon kehed? Aduh naon nya euy ari kapal mah. Ari kapal mah ngapung, ari rok mah ngaplek. Allah. Salah don. Aing mah belagug sia mah geuningan euy. Aing mah naon sok. Ari kapal mah yeuh nya dengekeun sia teh. Ai leuwih luhur kapal mah beuki teu katempo. Kapal mah beuki luhur teh beuki teu katempo. Poek we. Sok beuki teh jelas. Tapi anu rok mah lamun beuki luhur teh beuki ngagebrai katempo. Katempo naon teh? Lieur aing we teu ngarti Belagug sia mah dasar manuk. Belagug sileuk mah. Maneh mah sia utep, sar maneh mah sia jelema. Sia goreng sia goreng sopak, sia pas utep. Sabab ayeuna mah apan keur social distancing, maneh utep ulah deukeut teuing jeung aing sia. Bisi corona tempet. Si goblok anjing sia. Nah, ayeuna bagian uingan tep nya. Yo dengekeun tep sia. Dengekeun regepkeun yo. Naon bedana yo. Jalan make jeung disebut jalan tol gitu sok. Naon sok? Naon bedana disebut jalan tol? Asa lieur sia mah anjing. Pertanyaan teh. Nah. Jalan tol make jeung disebutna ngaranna teh jalan tol gitu, koprok sia teh. Aduh aing lieur ieu mah euy, aduh Gusti. Nah. Poek aing naon nya? Cek aing oge sia mah belegug step. Belegug. Nya geus dituna tuh jalan tol mah nya ngaranna jalan tol atuh. Lieur sia mah. Belegug mana mah sudah belegug. Nya hoto belegug. Anjing ngobrol lieur naon sok lah leh. Ngobrol desa manuk gobloknya. Jadi kieu naon sababna jalan tol pake jeung disebut jalan tol. Jadi kieu caritana, kan Bapak Presiden urang teh lalaki. Jalan tol. Bapak Presiden laki, tapi lamun teh ganti mah jadi awewe, karena lain jalan tol sia. Jadi jalatil. Si kehed goblok aing beunang anjing. Winner oge sia manuk teh goblok. Ayo kawan-kawan bergabung kita berkumpul, bernyanyi semua bergoyang bersama-sama.